Eta pang iya kan hampura. No. Eta aya tutup di dinya. Halus. Mau aya niat indit itu sana. Niat umroh kita ini. Ini. Tah gini ini. Seger kieu jabat is ieu peta lambung ti koro pasti atuheun. Ini untung tekanya muat. Naona? Eta pangayekeun sumpit yang di luar. Oh, heeh. Kalau ini tuh sakedeung anu. Jangan cek nih mana ka bakal langsung sih ada bodang gendam. Saya di mana? Saya siapa? Henteu keur ngarasakeun we lapar ieu jeung haus ya. Nya si gana ngeunah sak buah wayah ieu. Ngeunah. Masih digula ada. Pasti eta, Pak. Ngeunah. Ini pawadahan kucing. Biar cincang ngajang eta. Kumaha carana masih anu bisa keluar heula. Mau ngecek stok eta di dapur tukang stok barang. Mas besok kurang. Duh teterak. Deui nya. Wadah can stikeran nya. Acan. Kumaha sok stikeran atuh di dieu mah ku urang we. Nah, cewek tambah ada ieu loba kene. Hesek we sok buah ge. Naon deui. Ya. Eta si Rambo di tukang bieu mau belanjaan loba sih, sigana mah jang hampers arurang sih ya. Hampers. Naon hampers teh? Eta parcel. Oh gitu. Heeh, mata ka tukang ngerasa tingali da mau belanjaan loba sugana atuh mun mantuan menang leuwih. Oh, nya. Sugan aya we. Heeh, ka tukang geura. Aktif lagi eta. Sok gampang tuh urang. Tah, geuning euy. Kadi sayang. Beungapnya di jero kantongnya. So kadi urang wadahannya. Karena teh tipe poek ngarannya di jero teh. Urang wadahan ieu tuh. Waktu segar kieu tingali. Syarat saya negara di kamar du kieu. Lihat rage eleh keur kieu mah. Tuh. Loba burahay kieu. Cantik purana ge. Naon? Hang di mamayana. Kala tuh ieu tuh. Mesen heula sampahna kedapnya. Wah, iya. Celak.